Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wilujeng kasadayana murangkalih. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Dina pelajaran bahasa Sunda anu ayeuna nyaeta ngabahas ngeunaan ngagunakeun ragam basa hormat. Tinggal dina buku paketna halaman 27. Halaman 27 aya anu D ngagunakeun ragam basa hormat. Tah, ngagunakeun ragam basa hormat. P ku hidep tengetan kecap-kecapna ieu dihandap. Jadi silahkan oleh kalian perhatikan kata-katanya di bawah ini gitu nya. Nu kahiji aya basa loma. Tah, basa loma aya ragam basa hormat keur sorangan, keur kabatur jeung bahasa Indonesia. Nah, bahasa loma bahasa loma teh nyaeta digunakeun pikeun anu geus akrab. Jadi bahasa loma mah bahasa anu digunakeun atau yang digunakan untuk orang yang sudah akrab. Jadi tidak akan ada ketersinggungan ketika memakai bahasa loma karena sudah akrab. Contoh misalkan kita dengan teman, karena kita sudah akrab dengan teman kita, jadi bahasa tidak ada ketersinggungan dengan bahasa loma juga. Contoh misalkan alus, Dani eta HP-na alusnya, tah alus. Nah, nya Lani eta oge tah acukna gitu. Eta ge tah sapatuna alus. Nah, gitu. Eta sapatuna alus. Nah, eta teh bahasa loma alus. Alus teh bagus. Jadi alus teh bagus gitu. Jadi bahasa loma mah digunakan untuk yang sudah akrab, kita dengan teman atau dengan siapapun yang sudah akrab, tidak ada ketersinggungan. Selanjutnya ada ragam basa hormat keur sorangan. Tah, lamun keur sorangan mah jadi bahasa anu digunakeun untuk kita. Contoh kieu. Alus, bahasa lomana teh alus. Nah, ayeuna bahasa keur soranganana naon? Sae. Contoh kieu. Abdi gaduh acuk menisai pisan. Nah, sae teh untuk diri sendiri. Jadi kita mengucapkan kepada orang lain teh sae. Contoh misalkan kita Pak, abdi gaduh sepatu sae pisan. Tah, sae. Pak, saya punya sepatu bagus sekali. Nah, sae pisan. Tah eta teh keur sorangan. Kumaha keur kabatur? Sama keur kabatur oge sae. Bapak eta sapatuna sae. Bapak eta acukna sae. Nah, gitu. Bapak eta acukna sae. Nah, untuk orang lain. Abdi ge gaduh sapatu sae. Tah, eta teh sae teh untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nu kadua aya balik. Balik. Ai balik teh nyaeta pulang. Nah, aya ragam basa hormat keur sorangan, aya keur kabatur. Tah ai bahasa loma mah contoh misalkan jeung babaturan dengan teman. Patan ayeuna sakola balik jam baraha? Tah, balik. Jadi itu mah yang sudah loma, yang sudah akrab. Gitu, yang sudah akrab. Lebih bagus dengan menggunakan bahasa yang hormat atau lemes atau sopan gitu. Nah, bukan berarti tidak boleh gitu, karena kebiasaan anak gitu, bahasa loma mah digunakan untuk yang sudah akrab, jadi tidak apa-apa gitu. Tah aya
balik teh lamun keur sorangan mah disebutna teh wangsul. Contoh kieu, abdi wangsul ti sakola. Nah, saya pulang dari sekolah, abdi wangsul ti sakola. Eta mah keur sorangan abdi. Saya pulang dari sekolah, abdi wangsul ti sakola. Keur kabatur lah lamun jang orang lain, untuk orang lain kieu. Contoh misalkan, mama mulih ti mana? Mama pulang dari mana? Mama tos mulih teu acan. Tah, atawa uih gitu. Mama tos mulih teu acan. Nah, eta teh untuk orang lain. Bapak mulih tabuh sabaraha. Nah, eta teh mulih untuk orang lain. Lamun wangsul mah untuk diri sendiri. Contoh, saya pulang, abdi wangsul. Abdi wangsul ti Jakarta, abdi wangsul ti gitu. Eta teh wangsul untuk sendiri. Aya indit. Indit teh pergi. Jadi indit teh pergi. Geura indit ka sakola, tah eta bahasa loma. Tah lamun kieu mah abdi mios ka sakola. Bapak tos angkat ka sakola. Nah, angkat mah jang kabatur gitu. Untuk orang lain. Bapak tos angkat teu acan. Mama, ari bapak tos angkat teu acan. Nah, abdi mios gitu. Nah, abdi saya pergi. Nah, gitu. Paham ya? Nah, contoh deui aya dahar. Dahar teh makan. Doni hayu dahar di imah. Nah, eta teh bahasa loma gitu. Untuk yang sudah akrab. Untuk yang sudah akrab. Jadi tidak ada ketersinggungan. Nah, lamun anu sopan mah aya keur sorangan, aya keur orang lain. Contoh kieu. Neda. Abdi nuju neda. Kela atunya abdi nuju neda heula. Nah, Bapak bade tuang. Nah, lamun ka orang lain mah untuk orang lain atau keur ka batur mah tuang, bade tuang. Nah, lamun ka sorangan mah abdi bade neda heula, abdi nuju neda. Nah, eta neda lain tuang gitu. Lamun tuang mah pikeun ka batur. Hayang. Hayang teh naon? Pengen atau ingin. Hayang lang layangan, hayang permen. Nah, eta jeung babaturan misalkan, eh Doni, hayang atuh permen. Nah, eta mah anu loma anu akrab jeung babaturan. Nah, lamun anu sopan mah aya keur sorangan, aya keur kabatur. Contoh, mama abdi hoyong kupat tahu. Bapak abdi hoyong meser sapeda. Nah, hoyong. Tah lamun ke orang lain, misalkan kieu, Bapak palai teu? Nah, palai. Ibu palai nasi teu? Ibu palai kupat tahu teu? Nah, gitu. Aya imah, ari imah mah jeung bahasa loma. Bahasa loma teh untuk yang sudah akrab gitu, atawa anu geus teu ieu deui atawa moal ada tidak ada ketersinggungan. Kalaupun kita berbicara imah atau moal disebut tidak sopan gitu karena sudah akrab. Nah, beda dengan orang yang kita hormati atau orang yang baru kita kenal pakai bahasa yang sopan atau yang bahasa hormat. Nah, aya nu disebut rorompok, aya bumi. Contoh kieu, mangga atuh ka rorompok abdi heula. Rorompok, rorompok teh rumah tapi untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain pakai bumi. Bapak, ari bumi Bapak di mana? Mama, ari bumi na nenek teh di mana? Tah, eta teh ari bumi na Dani teh dipalih mana? Nah, eta mah untuk orang lain bumi. Kalau untuk diri sendiri pakai rorompok gitu. Jadi
mangga atuh karorompok abdi rorompok eta mah untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain mah jangan pakai rorompok, tapi bumina bunani bumina padoni misalkan tah eta teh bumi, untuk orang lain mah bumi itu. Rumah teh bumi. Kalau untuk diri sendiri mah rorompok. Pahamnya? Paham? Tah ayeuna mah sok dieusian nya diisian tugasna nyaeta ieu nomor hiji dugikeun ka nomor 5. Contoh alus. Nah, alus sae baju tati alus, acuk abdi sae, raksukan bapak guru sae. Ta eta teh contoh penempatan bahasa hormat gitu. Sok dikerjakeun nya. Nomor hiji dugikeun ka 5 sakitu dina pelajaran bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.